ngobadalut ngendat mata ngabijang ieu penari teuing badah diserang karorona beunang duwikeun ka Hananesu ya Allah ya Rabbi malam siang pengantin di lockdown Hananesu kijang kabul itu di lockdown kumaha aja doakeun ku abdi mudah-mudahan prana si gancang nikah ka negeri Cina wabahna si gancang negeri ka Cina Indonesia si jaya di udara urang rajahan teu panganten mudah-mudahan panganten sehingga jadikeun kana wangi anu utami Kabayona tuh Abah Emen anu mana kita Abah Emen anu mana Abah Emen anu mana Abah Emen anu mana Abah Emen atur non Kadieu ni sasi nenek juga Bapak ku daun puspa neng yeyes hayu nagoaan tuh ya aing teh kaborotan nagoaan tuh sia Abah aki Aisyah di sawer barang sabaraha aduh tadi sawer ambu tadi sawer atuh sarua aing biar aku pemulung amit aing tadi sawer di sawer ku saha si Abah tadi sakitu ya aing dandan geus seksi ambu sawer kumaha ini aing geus sawer ini
pisan di sawer. Sabenerna maki bae urang mah teh disawer ku sasa geus penting mah aing masa dicium ku abdi. Anu batu suri teh kudu jauh anu kitu patut. Ulah gambar kudu sumping atuh antang galak-galaping. Geuning ngamakeun dunia berapa pakeun. Berpayung rabukakeun bangsana urang ibingkeun bangsana. Urang ibingkeun. Sinjang Keadaan anu mulia tanggung gogodan tapi ada tobat gogodan wae baik Allah kaluhur panggung jeung si Aki kade gerangeni di dieu ye loba abah-abah rek nyarahur ka dieu geura teh sok ni munara cinta